Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat enjing, salam sejahtera pikeun orang sadayana. Anu dipika hormat Ketua RT sareng Bapak Ibu hadirin sadayana, anu bagja puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala Gusti Anu Maha Esa sababkeun ku rahmatna urang tiasa hadir dina acara perlombaan dina raraga perayaan Hari Kemerdekaan RI K79. Urang ngucapkeun nuhun ka para hadirin anu parantos hadir dina undangan urang. Hadirin anu dipika hormat, bareng abdi Calisa Nomi Anjani bade ngiringan acara dina isuk ieu. Pikeun waktos acara bade dimimitian enggal nangging sameme eta punten abdi bade maca susunan acara membaca perlombaan perayaan kemerdekaan Indonesia K79. Anu susun acara dina dinten ieu nyaeta pembukaan, pembacaan doa, nyanyi lagu wajib Indonesia Raya, sambutan Ketua Panitia 17 Agustus, lomba barudak, lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak, panutup sakitu susunan anu bakal urang lalui dina isuk ieu. Salanjengna hayu urang sami-sami muka acara ieu dina kesempatan isuk ieu ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saterusna hayu urang nyanyikeun lagu Indonesia Raya, para hadirin dipersilakeun nangtung. Saterusna hayu urang simak sareng dengikeun sambutan ti Ketua Panitia acara 17 Agustus ka Bapak Ibu. Waktu sareng tepat urang persilakeun. Hatur nuhun pisan ka sambutan ti Ketua Panitia. Saterusna acara nu parantos dipihareup nyaeta rupa-rupa perlombaan pikeun meriahkeun suasana kemerdekaan. Manggo ngiringan jalana perlombaan, urang persilakeun ka penanggung jawab masing-masing lomba pikeun ngiringan para peserta. Kalayan di mimitian acara perlombaan dinten ieu, maka rengset tugas abdi salaku pemandu acarina dinten ieu. Punten abdi nyuhunkeun hapunten upami aya kasalahan dina kecap sareng kalakuan nalika ngiringan acara ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.